Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang teu karaos ayeuna mincak bagian ka-21. Wargi kaum dangu dongeng urang lajengkeun deui urang sami-sami hanca. Janten harita teh Nyimas Lisna aya ngiwat. Usaha diiwatna para mitra sadaya ini nimbulkeun pertarosan. Sakumaha nu kagambar nalika Nyimas Lisna bade di gunasita. Ku eta pamengget nu make topeng. Kitu para wargi sadaya eta ngakukeun si pamengget teh cenah geus sagulung sagalang. Sedengkeun anu geus sagulung sagalang teh dirinya teh seueur para mitra diantawisna Armada. Teras deui Jang Ishak oge para mitra sadaya si Medin para mitra sadaya malah sanes-sanes seueur sagulung sagalang namun eta pamengget teh ngakukeunana Armada. Kitu nah leres Armada terpisanes mangga urang sami-sami hanca tangtos nimbulkeun pertarosan kapikeun para wargi. Upami ngangkan Armada panginten para wargi, mungkin Armada macam kitu para mitra. Saur para mitra teh, mungkin cenah Armada mah kitu. Tangtos seueur nu nyangkal kumargi eta pamengget ngangkan Armada. Tapi kumaha atuh geletuk batuna kecebur caina urang sami-sami hanca bae. Ieu dongeng mudah-mudahan tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh sakedik bahan katampi mugi-mugi para mitra aya manfaatna khususna kaum Mang Jaya oge kanggo para kaum dangu sadaya umumna. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng mangga urang lajengkeun harita Nyimas Lisna parantos disalametkeun ku salah sawios jajakan nu katelah Romli. Sedang Romli mah benteng lumbur sareng kelemur sinang lae teh petabih kitu. Urang teraskeun para wargi sadaya. Harita Nyimas Lisna diajak ka imahna Romli. Romli boga indung acana pikolotna Romli indungna Romli katelah Maicot. Urang teraskeun. Harita para mitra sadaya Maicot indungna Romli kukulutus bari ngalaan tulak panto berai dibuka. Maicot buukna ngarumai sabab gelung udar da puguh geus sare. Tali kutang sabelah ngalek-lek temong susu lepet. Pontong kamalanya hanteuy ngandir cai teh sia. Kapanyaho pajamana sakieu beritna loba manusa jarahat ayeuna teh. Maicot ngagerendeng deui. Sedeng Nyimas Lisna can katingalieun sabab tukangeun Romli. Lah ari mah sok ribut wae segala-gala teh mah kalebet atuh nyai. Ceuk Romli bari asup atuh Maicot mundur heula. Punten ibu, saur Nyimas Lisna bari ngagelenyu imu. Mangga nyai mangga. Temal Maicot teh tatag kalawan neuteub kana rarai Nyimas Lisna. Solongkrong Nyimas Lisna sasalaman ari Romli harita ka dapur nyimpen bedog. Ngalingi nyai amun punten we di dieu kieu ucu abong kena di pasisian mata kana risin geuning. Pokna bari ngalang ngagedean lampu tempel nu ngait kana paku dina tihang lawang kamar. Harita gek Nyimas Lisna calik dina samak nu geus ngagelar ti tadina. Koloyong Maicot ka dapur nyampak Romli anakna keur nu badog seukeut deukeut lawang goa. Pok Maicot nyarita satengah haharewosan sabab sieun kadengieun ku semah anyar pinanggi. Romli, ari mana ieu? Kunaon hidang teh ha? Hari tu mah teu puguh-puguh nanyakeun hidang teu na. Pira aku abdi teh hidang onaman mah make balik segala mah. Ceuk Romli bari ngarere. Lain ku kitu ieu. Dengekeun heula ku ceuli maneh sia Romli. Kunaon ari pipikiran maneh teh? Lain usum lain mangsa nyaritakeun rek ngadir cai ari balik ngadon mama awewe anyar pinanggi. Jeung bajuna larang sakitu awet di mana teh? Kumaha pun kanyahoan ku tatangga. Moal jadi teu jadi piomongkeun meureun maneh. Tukang mawaan awewe ka imah. Saleuheung ukur jadi piomongkeun tatangga kumaha? Temen anu ngalaporkeun ka juragan lurah. Heug juragan lurah ka dieu bari mawa juragan polisi. Meureun maneh diringkus kalawan dibawa ka kantor. Mau masuk aya wae. Romli seuing ngahe. Lain cari diomongan ku kolot teh. Geregepkeun. Dengekeun ku ceuli nu cungkrung kita. Hayang anu ngalaporkeun ku juragan polisi maneh teh. Nya da abdi teh maling hayam nya mah dilaporkeun ka polisi sagala. Ngarekeun ka bangsat kotok we. Amoy eta ka inung wani nyebut tai kotok sagala. Kieu teh inung maneh nu ngabergejelkeun sirah maneh. Nah iku cucungan akar ka inung nyebut bau tai kotok. Maicot salah arti. Di mama sok salah arti wae ceuk sabdi nyebutkeun bau ti kotok ka emak.
sumpah lagi ulah dibere kutil sawak-awak lain mah bauti kotok tapi abdi nyebutkeun bangsat kotok tukang malingan hayam gitu geus Romli lah awewe saha di mana jeung dibawa ka dieu ku maneh ieu teh tas dikumahakeun ku maneh papakian ngerawek kitu Maijot nyesedak tumanya boga rasa curiga dumeh anakna ka karamawa awewe bari sakitu geus peuting jaba pakaian rarangsak. Insyaallah ku abdi rek dicaritakeun nu sajujur-jujurna ka ma jeung ka abahnya. Wayahna moal ayeuna saboga hiji geus peuting, kaduana abdi capek keneh. Katilu karunya kudu dibawa ku abdi anu tangtu manehna ge capeun bari pasti geus tuluheun. Isukane ku abdi dicaritakeun mah. Cenah eta tatangga nu narampe rek nyangka goreng ka abdi teu naon lah. Ari manehna sanggup mah nanggung dosana ti jalma nu dipitnah. Ari kitu mah isukan ngarasal se bisa panjang lebar ngajelaskeun kalawan kasaksian ku abah. Kapan ini mah abahna ge keur tibra. Aku marek dibeungkeun abahna, teu teuing we ngamupna mangkaning abah teh adatna apal meureun moge. Keur minah-minah sare digoingkeun. Geus ayeuna mah lah, geus sare deui. Isi lieur mangkaning jauh keneh ka budang teh, cek Romli karahita sare kanu jadi indung. Teu naon isukan rek dicaritakeun ka mah, tapi awas sia lamun ngabohong. Dibura sia beungeutna ku aing kuluwa. An eta we saurang teh, saru maneh dipake ku budak awewe anu bieu kunaon teh teh. Make bubucun, kahandapna teu make rok-rok acan sugan. Dah, mama aya ku paretenaker cek abdi isukan dijelaskeun isukan mah isukan. Romli rada ngabalieur bari hate hayang seuri lain keheul. Heuh, ieu mana nyakeun? Kunaon sarung maneh dipake ku budak awewe? Nya pangna make sarung abdi teh dumeh teu make calana. Ya Allah Gusti, nu agung. Tampolana eta umatnya. Saya keluas nuleuh budak awewe sakitu tegepna teu make calana. Sugan pada hidang Romli. Pada teu hidang maneh berenya. Cek Maijot garo-garo teu ateu atong ka dibutkeun teu hidang ka budak awewe teh mah da mage da tenang le teu make calana teu lah. Ye kunyuk sia. Teu ujana ka ka indung nyebutkeun teu make calana segala. Maijot ambak. Tong ka amak mah. Kowe tanyakeun ka batur ceuk saha mah naon teh ceuk mah nya ceuk mah teh nya kuring teu make calana pasti ku batur jawabna teh nya teu make calana ngan make samping. Mah teh kitu. Ih, sugan teh sigis. Udah ngomong jeung maneh mah lieur beunina ge. Maijot geus nama seuri. Eta mun lieur mah sare tu kali mah sarekeun lieur mah. Nya magerek. Nah eta budak awewe kumaha sarena? Maka nanyakeun kumaha sarena sagala biasa we peureum ngagoler di mana anu jelema sare bari gel-gelan. Nyawa si abar wes. Dimaksud teh di mana? Heesna maksud teh. Maijot seuri ngan rada dipengtek. Nya di mana we tu malah kamar gitu naon kajin abdi tengah imah atau di bieu bari sideang gitu. Tema Romli koloyong Maijot indungna ka jero. Kasampak nyimas lisna keur melenguk siga nu keur nunutan. Nyai punten ku mah acan tiasa kapayunan jalanan itu mama karos puyeng nyai cek Maijot. Sawios ibu mangawe bade kula mah. Mumpunten abdi ngadon ngarerepot. Teu geulis henteu. Temal Maijot bari ngampih deui ka kamarna. Teu lila Romli norojol geek diuk ning hareupan nyimas lisna. Nyai bilih tos puyeng mah mangawe geura laleson atuh. Di ditu we di kamar bios akangna di dieu. Naon teh tah pokona mah kitu tah Romli maneh di dieu sarena. Nyalah mah tenang lah. Mun atuh ka ditu nyai lah. Bade laleson mah ingat tuh di kamar akang we. Keun da akang mah di luar. Manya Kang abdi dilebet ari akang di luar bios abdi di dieu. Sabios tong di dieu nyai bios di ditu di kamar. Jadi bilih ka giri di gupung bapa jalan pun bapa teh sok sering ka jaman. Sok nya geula laleson bilih puyeng mangkaning tos meunang karuas tadi teh. Bios ngobrol mah enjing dewe. Wayahna we da sakibuktosna dirompok akang mah. Kedah kumaha sakige ngaturkeun nuhun abdi tiasa ngararep di dieu. Kalayan ditulungan ku akang punten atuh Kang. Mangga nyai mangga. Tema Romli. Bus nyimas lisna ka kamar tuluy ngagoloyo. Ari Romli ngalitikan heula lampu tempel geus kitu mamanehna ge ngedeng di tengah imah deukeut balik panto hareup. Nu teu kungsi sawatara lila reup Romli sare. Tayohna geus teu kuat ku tuluh jeung capek. Ari nyimas lisna sanaos tos ebo ge teu enga-enga kulem, malah ngalamun dibarum ku cisoca nyalangkrung. Ras kanu janten ibuna kebegreuwas emut kana kajantenan basa di saung. Akhirna anggur ngagerendeng lebeting dadana. Nanya kitu jelema nu ngaringkus aing di jero saung harita manehna memaksa teh Kang Armada. Sabab waktu aku aing ditanya ngaranna nyebutkeun piraku teu apal kana sora nu sagulung sagalang unggal poe. Sedeng nu sagulung sagalang unggal poe eueuh lintang ti Kang Armada. Lamun nya teh Kang Armada boga kalakuan kasar ka diri aing. Nyaan geus kawilang kaliru sakitu kudu jadi kolot aing dirawatan. Daharna diurus dipernahkeun tempatna.
bari saeutik gedena geus ngalap ilmu babagan agama tinu jadi bapak akhirna ngadunyeun kakasaran ka diri aing tapi ka awak aing sabuku-buku asa rarites jabat tadi aing setengah dibobotkeun waktu walikat digege ku aing walikatna ari disebutkeun lain Kang Armada piraku manehna nyahoeun kana urusan aing sok ngolakkeun harapan lalaki bari teu ieu sapu tangan nu dipake nutupan panon aing sapu tangan geus dibikeun kamari ieu Kakang Armada sapu tangan warna kaya sisina direna aku bola hejo Armada teu sangka anjeun boga itikan kitu ka diri kuring ngan untung kuring aya hulungan lamun eueuh nu bebela mah pasti diri kuring tuluy dibawa kabur ku anjeun saleuheung lamun anjeun rek sabenerna bela tur mikanya ka diri kuring kumaha lamun saukur diri kuring dipake pibatureun sorga dunya wungkul untung ieu sapu tangan nu dipake nutupan panon aing bisa kabawa aya pikeun tanah bukti di mana aing rek malik teu suka ka manehna kitu dina gerentos manah Nyi Maslisna disusul ke huai nu merelek soca tos ceuleuy akhirna mah reup anu geulis teh kulem ni ujug-ujug ngagebra jadi kampu-kampu acan ukur ngangge sarung anu Romli atuh kitu deui inung bapana Romli geus jempling teu kadenge batuk-batukna acan tetela para mitra sadaya tibrana teh lir nu dipupul bayu tos teu aneh kangge sipating kasebat jalmi mah teu di istri teu di pamegat teu di sepuh teu di anom alami kumelip di alam pabenangan sok aya bae dodoja atanapi cocoba nu teu gumantung ka cacaha atanapi kamenak teu gumantung kanu senang atanapi kanu lara masaka mangsana sumping cocoba bari teu kiat nahan cocoba sokomo disarengan ku pangajak setan teu tiasa kumaha nya kana tangtos bakal cilaka buktosna nu geulis Nyi Maslisna nu teu disangki-sangki harita teh sanaos anjeunna sakedik agengna tos nampi pangajaran tina ulin bela diri ari dina mangsana kitu mah sokomo bari dibincang teu tiasa unggah peta sawangsuna para mitra nu boga lampahna goreng ngangtengkeun jenengan Armada asa jauh tina semu anggang tina ulat boga lampah kasar jelasna mah geus luas rek ngalangar hukum susila bari geus teu samar deui sangkian Nyi Maslisna lalaki nu boga lampah kitu teh Armada sabab aya bukti sapu tangan warna kayas sedang sapu tangan boga Nyi Maslisna ngan dibikeun ka Armada ku dasar eta kuatna sangkian Nyi Maslisna kumaha atuh para mitra salajengna ieu nu geulis teh nah leres jalmi nu boga lampah awon ka anjeunna teh Armada sareng kumaha kajantenan antawis Armada sareng Nyi Maslisna kumaha nu janten ibu ramana Nyi Maslisna nah leres Nyi Maslisna kantos korban kagadisanana nalika dilebet saun cacan tos ya cacan tiasa kajawab para wargi sadaya mangga ngaso heula ngaso mitra kaum dangu sakumaha tadi aya pertarosan ngacantang tos tiasa kajawab ayeuna namun sok sanaos kitu para wargi upami urang hanca mah sakedik-sakedik ieu dongeng tang tos tiasa kajawab saha saleresna pameget anu ngiwat ka Nyi Maslisna mangga urang lajengkeun deui kumaha dina kabuktosana kocapkeun para mitra sabudeur madhab nu tadi cekas bengras atra legana jeung endah pemandangan alam gunung katingali tinjelegir lalukur palawija sisi pagunungan meningem prohejo tatangkalan tinjarumpluk para insan pada miang sewang-sewangan nyiar kipaya nuka kota ngadon digawe nuka sawah anu kareuma geus mariang ngurus pakaiana kitu deui nu daragang ditanggung ting arangkleung tapi atrana kaendahan pamandangan alam henteu angger henteu kanyahoan nilesna kasibut ku beleg-begna alam peuting pon kitu deui alam peuting henteu langgeng gurilap-gurilap ti belah wetan aya cahaya ku gurilapan semu beureum beuki ngagebur teu beda ti hurungna seun anu beureum campur semu konengger emas sinangling cahaya asa beuki atra nyurungkuy tina sela-sela gunung dituturkeun ku raungna hayam kongkorongok patemalanjeng pada baturna ti unggal lembur ngong soranu azan meninggal gena panggeuing pangeling ka para insan nu kasebut kaum mukmin sangkan buru-buru ngalaksanakeun ibadah sumujud tur takwa kanu ngayuga beurang jeung peuting
maparin kanikmatan lahir batin, maparin kanikmatan anu karasaku urang mang pirang-pirang kaminata kanikmatan kos dilungsurkeun kudu nyiptakeun alam ieu ka urang sadaya. Para mitra, atra ucapan nu azan nyebutkeun hayyala sholat, hayyala sholat, hayu urang sholat, hayu urang sholat. Para mitra, barai-berai cahaya harita atuh hurung kumebiar ti belah wetan, beuki lila beuki caang liwat puncak gunung sabudeur madhab breh legana alam teh kitu para wargina. Urang pan parimitra sadaya diajak ada nu azan depan ngajak ka urang hayyala salah kitu hayyala salah kitu. Ieu teh umajak tapi biasa para mitra numbung diajak mah diadanan beuki tibra cenah kitu para mitra sadaya. Diadanan teh beuki tibra kalah katuluy we kerek kitu. Eta teh nu jauh kana agama mah kitu para wargi. Tek nanahaun cenah ka hudang-hudang cenah tunuh-tunuh aing meuning sare cenah kitu. Padahal para mitra sadaya geura mangga urang lenyepan ku urang di mana urang sabada hudang subuh tuluy urang ngalaksanakeun salat subuh di dinya waktu panjang pikeun urang pikeun nepi kana waktu isuk-isuk. Atanapi dugi ka waktuna urang bade miang ka kantor, bade angkat ka mana, bade nuju ka sawah, bade sakola, bade naon, waktos teh panjang harita teh para wargi sadaya. Sabada urang hudang subuh terus ngalaksanakeun salat subuh waktu teh panjang nepi ka urang rek ngalaksanakeun tugas-tugas sapopoe anu rutin. Dina waktu panjang ieu bisa dimanfaatkeun ku urang para wargi. Jeung tibatan dipakeunnya gerek-gerek teh manfaatkeun ku urang kanggo naon wae. Asa kana jalan hade kitu. Nah, keur kasegeran badan urang ngalaksanakeun olahraga mangga ieu teh kanggo ngajagi kasehatan urang. Rek dijaga kusaha kasehatan urang lamun lain ku urang sorangan kitu. Batur mah lah hantep we cenah sinegering kitu. Alah ayo darat teh. Ngojok-ngojok cenah olahraga capek-capek ngesang itu capek-capek kitu. Padahal eta teh keur kasehatan urang sorangan. Atuh cenah sabada olahraga bade midamel padamalan naon we nyiap-nyiapkeun bahan-bahan keur sakola, keur ka kantor atawa rek ka mana we kitu para wargi sadaya. Waktos teh panjang kitu. Numawi mangga geura mangpaatkeun sabada urang hudan subuh, sabada ngalaksanakeun salat subuh, pikiran teh bengras caang. Bengras para mitra atuh, pikiran keur subuh mah beda deui jeung urang. Burang-burang jauh pusing. Ai subuh-subuh mah bengras jadi urang rek ngemutkeun masalah-masalah naon oge dina pikiran nu bengras mah insyaallah mendak pijalaneun nu panghade-hadena kitu para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Brai-brai harita cahayan hurung gumebyar ti belah wetan beuki lila beuki caang. Liwat pincak gunung sabudeur madhab ebreh lega na alam, ebreh deui endah pamandangan alam nu hejo ngemplo. Sagala lalangse pada nyaling rai kasoran ku soratna sang batara surya ciciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Marga satwa kayaning bangsa manuk-manuk raricit ting geleber bangun suka bunga ku tepungna deui jeung alam beurang. Cai ibun pada nyarangsang dina dangdaunan jeung dina juku tingkurila plir permata. Para insan geus mimiti pada miang rek ngalaksanakeun pancen gawe sewang-sewangan. Kitu deui barudak rek sarakola geus ting alabring, patani nu rek ngagara pakaya geus pada miang, teu sumingki tiris ku ciremis, teu seunggah ku cireuncan, najan pake tatamalan bari bau leutak garing. Ieu teh para mitra teu ngarasahina. Malah suka nu aya bakal ngurus pakaya bangabaktikeun diri ngurus lemah cai nu hasilna demi kahuripan sakabeh insan. Jadi wajar lamun seug ngahargaan ka para patani teh sabab pangan nu aya di kota gede, di kota leutik hasilna teh para mitra dikirimkeun datang ka naon teh asalna ti pilemuran. Wajar ngabantu kana ningkatkeun bidang pangwangunan pertanian. Sanajan umumna urang kampung atau urang pilmuran unggal isu karinit ka sawah atawa ka kebon teu kabeh arinit. Aya ge di antara nu teu init ngurus pakaya tayalian saurang budak jajaka katalah Romli anu ngabelaan nyimaslisna. Manehna poe harita teu init-initan kitu deui inung bapana ge araya. Sabab geus rengse ngurus pakaya katama-tama poe harita kasemahan ku saurang wanoja. Ngaso heula ngaso.
sadaya wanci hanut moyan harita inung Bapana Romli turnying hareupan Nyimas Lisna di dapur bari dariuk dina samak kitu di Romli aya keur malikeun bubui sampu gero Bapana Romli katelah Basuro ngagero li lan tema Romli bari ngalieu cing bina ka dieu abah rek aya tanyakeun ieu teh cek Basuro kuniang para mitra Romli anu keur diuk dina jojodong teh nangtung tuluy ngojengkang sarta diuk ijireun maijot inungna hari nu geulis Nyimas Lisna gawena melenguk pamuluna semu alum lir alumna leung langit sigarek hujan ieu abah teh euy aya tanyakeun ka ilaing teh tadi abah balik ti tampian ka karang adenge ti inung ilaing cenah ilaing penting tadi balik tas ngan ieu cai mawa awewe euy nu tangtu ieu bisa nu dibawa ku ilaing teh beulnya mohon bae nu dibantun ku abdi teh wengi tadi teh Romli teu hararese teu asa-asane malan kulantaran tadi mah ilaing can nyaritakeun di mana-mana nah jeung kumaha jujutan ilaing bisa mawa ieu si nyai ka dieu cek Basura warna bari nunjuk ka Nyimas Lisna nu masih keneh melenguk nuhun bah abdi pohonon teh patarosan kitu ti abah mah lima kitu kita di ge maksa abdi teh bade sasangem ka abah teh sareng ka emak supados abah sareng emak kuningan naon marga lantaranna abdi wengi tadi ngabantuin ieu si nyai kieu kawit-kawit mah bah wengi tadi teh bada abdi tos ngandir cahinya duka tabu sabaraha-sabaraha mah mungkin dinten abdi aya rupina tabu setengah 11 mah karesan wangsul ngandir cai abdi teh dan kapali kulon mapai sisi kebon anu kagungan Mang Toirim terasanya tika pasir barang dugi ka pasir teh ningan ngahunyud disanggi ku abdi mah tumpukan jarami garing lajeng ku abdi dicaketan ana bres teh saung anu urang ngadon aya nu ngarumpukan ku regang awi haur sareng kudang daunan katana abdi teh ngarasa keueuh atuh malik kukulutu sagala keur mati payun saung aya nu ngaduruk hayo ayeuna anu ngarumpukan ku regang sareng daunan tah tidinya ku abdi dibabet-babetkeun ka sisi kebon harita teh regang-regangna teh kantun sabeulah deui abdi nguping di lebet saung aya suhan barang ku abdi katinggal teh aduh aya 2 jami bah tentawes istri sang pameget istrina dibincang rak sukarana sareng sinyangna rarangsap sajawi ti kitu soca eta sih ditutupan ku carecet kitu deui bahamna di lebetan lamak tidinya mah abdi lah-lahan we ngegertak eta jami bari ngalugas badog atuh bah namanya digertak sakitu rikat anjeun ngeureut tali nu ngabincang istri teh teras luncat ka lebak bari manggul istri paling yang ku abdi diudag kalayan di bangsat segala eta cacakan bari manggul istri tari pisan lumpatna bah tautos tabi abdi kaleungitan udagan teras diren dina jalan ronaan dan ka pasar ka kaler parang anu diberi ku abdi katingan nuju ngungkub dina galengan tos dugi ka jalan ku abdi dikertak deui nah atuh ari kejeret nu dipanggul setengah dibobotkeun anjeunna teras atuh mangpret uga ka mana terasna bah engana carios ku abdi dibantun wangsul wengi tadi teh tawis tabu 1 aya penginten abdi teh saresna mah teu acan tumaros panjang lebar ka anjeunna teh jalaran hawatos bili anjeunna parantos puyeng bade kulem kitu da kitu jujutanana abdi ngabantun ieu si nyai hadi teh bah mangaya nu atuh nyangakeun ka abah bili bade naros ka anjeunna da sakantenan abdi kita can terang deui cek Romli ngajelaskeun sakumaha pamanggih manehna dina peuting tadi malam Jumaah ret Basura ngareret ka Nyimas Lisna katingali siga nu ngaluarkeun Cisoca waruk dek itu panjana abah mah ilaing mawa awewe penting-penting awe tepung di jalan iya di abah sok sanes-sanes wae abah mah nyeres teh sanes bah sanes tepung di jalan mungkin tuh kapan nak nuju di lebet saung terus dicanak lompat ku hiji pameget membuka saha jalanan katinggal aku abdi mah si pameget teh nganggo topeng gitu tema Romli pop mah ijot ka karamilu nyarita make topeng naon euy make topeng banjet naon iya mah masuk ka mana-mani sanes topeng banjet mah nanging topeng eta nu di urang mah tergos gitu duh atuh lain tergos kitu mah deuleu ieu mah make nyebutkeun topeng tergos kitu lain topeng nu kitu mah matak disangka kumaha mah topeng banjet atuh ayeuna abah bade tumaros ka nyai nya eta kumaha margina nyai tiasa disaum abah kalayan saur pun anak teh kitu kajenteunana cobi atuh abah pasian keterangan supados abah sareng ieu mana teu ngaros kaget sareng supados abah ageung kapercantenan kana cariosan cipunana tanya kitu si bating jalmi mah nyai tong bujang nu anom kene sanes tu sepuh ge sok rajeun naon teh ngabohong mah cobi kumaha margina nyai cek Basura tumanya bari neuteup seukeut ka Nyimas Lisna
nuju murag-murag genci soca sanaos anu geulis menuju ngangluh bari murag-murag genci soca ge teu kahalangan ku kitu para wargi sadaya. Kalayan teu hararese barabat ku Nyi Mas Lisna didadarkeun ti mimiti aya serangan ti bangsa rampog nu nimulkeun jadi Rajapati dugi ka anjeunna kaluar ti bumina teras lumpat maksana bari nyusul armada. Mun teu ku hanteu saur anjeunna aya nu nongtak panangan ti pangker teras dipanggul dicana ka tempat nu tebih ti bumina dugi ka hiji tempat nu tebih ka ditu tebih ka dieu bari teu aya pisan pilemburan. Anjeunna diringkus kalayan soca ditutupan ku carecet sareng bahamna dilebetan ngalamakan teras dicana ku saurang lalaki nganggo teregos dilebetkeun ka hiji saung. Pamungkasna Nyi Mas Lisna nyarioskeun raksukan sareng sinyang dibebekeun ku eta pameget. Tutas Nyi Mas Lisna ngajelaskeun kajantenan anu karanapan ku anjeunna leng Basura ngahuleng meni anteng naker sedeng Nyi Mas Lisna sabada sasauran teh teras nangis bari nungkupan rarai. Ngaso heula ngaso. Sabada para mitra Nyi Mas Lisna ngadadarkeun sang sakur pangalamanana. Ret Basura ngareret ka Maijot pamajikanana nu keur ngeteup Nyi Mas Lisna. Tuluy Maijot diuk nangis sadlalaunan ngadeukeutan Basura poka harewosan meuni teu sirik ngaditompokeun kana ceuli Basura. Abahna palang siang tas dipariksa euy. Dipariksa ku saha? Di mane make jeung tas dipariksa segala? Ngomong deui bubuh teuing. Basura ngagebes tapi manehna ge setengah harewosan. Heueuh tas dipariksa teh ku lalaki nu mawakan saung teh. Tapi ieu cek si Nyai bajuna jeung sampingna rangsak dibebekeun. Mata pasti we tas dipariksa euy. Cek Maijot keukeuh rek nyebutkeun teh tas dipariksa. Ye dasar si belagug sia. Lain tas dipariksa meureun tas diperkosa sia mah ngomong teh. Cek urang dieu mah diguna sita meureun dirina. Kitu nu dimaksud ku kami oge. Palang siang tas dikitu lah. Lain ku kitu kami mah sok sieun ieu we si Romli ka ti deresa. Mangkali manehna nu mawan ka dieu. Batur nampake joreg pateuh ka urang ka ieu ka anak urang. Cek Maijot gede ka hariwang inggis anakna disangka ngalampahkeun goreng. Lah bet piraku deui atuh badina oge. Jep Maijot jempe. Geus kitu Basura tumanya deui ka Nyi Mas Lisna. Eta Nyai uling ka pamegetna. Mawi henteu Abah jalaran panon abdi ditutupan ku salempai. Mung anjeunna nyebatkeun jenengan armada walaran Nyi Mas Lisna bari nyusutan Cisoca ku saputangan. Armada Basura ngahuleng. Dupi jenengan armada teh urang mah Nyai. Pokna talete. Sarakana mah di wewengkon Manglayang Abah mung tos bade 3 minggu ayeuna dirorompok didamelkeun ku pung bapa pura ngurus masjid. Walaran Nyi Mas Lisna leng Basura ngahuleng siga keur aya nu dipikiran Pok Maijot milutumanya. Dupi eta Nyai waktos aya di lebet saung teh saur Nyai raksukan sareng sinang dibebekeun teh terus dipariksa. Cek Maijot geus Pok nyebutkeun dipariksa. Diparios ku saha Ibu? Nyi Mas Lisna ngareret. Mohon eta ku pameget mohon kantos cilaka kitu mangkaning saur Nyai panangan sareng sampean di talian jabi sinjang dibebekeun. Kupingna Nyai teh kantos kaicalan painten ngartos painten Nyai paling kitu mah. Ibu kersaning kamurahan Gusti Nu Maha Suci nu hartos nama abdi aya dina palang tayungan mantena. Upami teu kabujeng aya nu ngageretak marupina kana kitu Ibu abdi kacilakaan ageung. Mung tos kitu we pitulung Allah aya anu lebet ka saung buktosna ieu tuang putra. Harita abdi teras dipapanggul dibantu lulumpatan dibantu ujlang-ajlang. Mun tos nyeri awak ku tuang putra teras-teras diudag-udag. Dongkap ka hiji tempat duka diresan mana jaran teu apa. Salampai nu dianggo nutupan panon abdi teh les morosot. Kada tengek sareng lamak nu dianggo nutupan baham abdi murag. Tos kitu gep we walikatna digegel ku abdi satakerna kiat ka ngagoak bari ngaresotkeun abdi anu ngamli ngageblung. Mung saena we ningang kana taneuh anu name dipacul pamirag-ragna kana jungkrang mah kana pasti abdi teh korban painten Ibu. Walar Nyi Mas Lisna sajelasna. Janten teu kantos ka eta nya. Kantos ka eta kumaha Ibu? Nyi Mas Lisna can ngartos. Lah Nyai mah kumaha atuh nya lah isin yang meugeun we jeung waktosna kabujeng seep deui teh. Mitra.
Jeung Zep waktosna dugi ka dieu heula carios nyambung nuju dueuna nyaeta Jawara Gunung Manglayang.